A few moments later. Tas, Bu! Ada tas, Bu! Tas! Tas, Bu! Mang baso? Mang, mana rodana? Abi tekiak kapan mang abi pelanggan setia mang ti tadi ngatosan. Aing heran ieu jeung jaman ya Allah. Ya Allah. Aing geus naon teuing ya Allah. Enggak poe panggih we jeung jelema ieu. Aing geus panggih dewe kamari panggih dewe. Anjing. Lepaon. Teuing calon baso mang. Henteu. Aing mah jualan tas urang. Heran kumaha pamikiranna. Si Mang ke seorang pedagang yang tidak konsisten. Mun calon baso we mang. Abi pelanggan setia mang nu tadi ngantosan di setiap lapan. Nah kalau ka icalan tas. Heran ya. Ada icalan tas, icalan baso, icalan naon lagi hak urang. Didinya itu ngatur-ngatur urang. Pohon kitu teh mah. Mung abi sebagai pelanggan setia Emang anu teu tadi ngantosan. Torojol si Mang basona kalah ka icalan tas sanes baso. Atuh neangan ka batur pan aing mah teu dagang, aing mah aing dagang tas. Tah merek Lepano. Gue Mang sabaraan tas icalan hijina. Arek meuli moal. Namun sakirana moal meuli ulah sok bertanya bertele-tele. Bios abi bade meser. Anu mah hijina sabaraan? 50. 50 hijina ye. Tas sae kieu ieu Lepano dical 50. Nah, Mang teu ngicalan 75. Makan ti ditu nagenan urang bisa aya batian 50 genan ieu teh. Ai emang si Mang pameserana sabaraha modalna ieu? Rek naon tanya, rek naon? Oh, sabaraha abi hoyong terang we. Ti dituna 35. 35. Coba muki Mang diical 75. Ieu teh ieu. Mang bati entos 40.000 tina hiji tas. Mun lakuna 100 tas geus 4 juta setengah. Mun lakuna 1000 tas geus 45 juta. Nah, beuti calna beuti 50 sana 75. Berarti mun 50 mah berarti Mang teh ukur 15.000 tina hijina. Nya teh jadi masalah atuh 15.000 geuna nu penting berkah urang. Jeung naon bati-bati gede geuna ari teu berkah mah. Heran si Mang kumaha heran di pamikiran aku maha. Nah, beuti calna 50 sana 75, Mang. Atuh kan geus dietakeun ti ditu lagenan ti dunungan ada lagenan. Tadi sabaraha? 75. Oh, mun 75 mah batina eta sini ka 40 tina hiji. Yeuh Mang teh beunghar. Pabajikan Mang, kumaha sareujung Mang pangulikeun ku bati Mang anu ageng. Nah, kita 50. Heran. Aing erek meuli moal. Oh, erek meuli moal. Nyantos atuh. Abi sebagai pelanggan setia Emang sebagai tukang bakso aya icalan tas niku abi pasti dipeset menghargai ka Emang icalan. Abi sebagai pelanggan setia Emang. Sok milihan ku mana tah? Ku biru, ku hejo, ku hidung. Ah, abi nu ieu we. Tak sekali-kali atuh meuli atuh ka aing teh. Keren. Jangan saukur ngarungsingkeun wae. Ya tos Mang. Mangga nyanggakeun nampi barangna. Nah, ieu 35 duitna. Ya, Mang. Pansot Mang tadi modalna 35.000. Kalau cek sawa ya tuh Mang. Pak abi teh pelanggan setia Mang. Anu setiap hari ngantosan Mang icalan masuk abi. Mang icalan tas jadi pelanggan setia oge. Bukan 35 mah modalna. 35 mah modalna aya aing mah tina mana? Kan Mang ka pelanggan setia atuh Mang. Nuhun Mang. Pelanggan setia kunaon? Sia tadi ngomongkan ke ngajuan 75.000. Ayeuna sangat di tangan 75. Sia tuh aing teh korge Mang. Laki-laki. Anjing goblok ya, Pak. Serahkeun duit maneh. Tunggu duit, Mang. Aing sayang apa? Serahkeun tuh Mang. Duit mana aing? Oh. Bohong. Ieu naon ieu? Atuh eta jangan diudun. Yang hote ieu daerah kekuasaan sa. Atuh Mang, aing we deui. Sia wani-wani ngalewat ka dieu. Kudu mere ka aing su. Naon? Eta ka ditu. Sia aya ditonjok ku aing. Heuh? Aya ditonjok ku aing. Macam-macam sia lewat daerah kekuasaan aing ieu. Bocah. Kawa-kawa bos. Kevin. Siapa gunanya, Bang? Hah? Aing di pala aku. Kusaha? Itu tuh. Oh, kusaha bedakeun ka aing? Kudu gendut. Gendut. Anjing gitu na. Ini yang datang ku aing. Sia mah usan kawani. Bocah bos, anu coba. Taji ayo. Oh iya. Sia nu ngerampas duit ieu. Ala aing ieu. Gocap piragenan.
Bener kan gocap? 500. 500 lagi net siapa? 500 kumaha gocap? 500 ya sok pulang. Dipulangkan ku anjing enos di dia ya. Gocap ya kata genan. 500 cenah. 500. Dah kudu pulangkan. 500.000. Nah, masih akak aing. Ya, misalkan Coba ditunggu tadi sekali. ditanggal. Yang mending duit mending. Mari ditanggal ku aing. Tanggal entar memang. Berangkat ditanggal cenah. Tanggal memang. Kurang atuh. Ke rumah sakit mah ieu teh kumarahaeun. Aja misalkan. Ya lah. Bisa nih kok. Aing mah 50.000 kalau tekor 700.000. Apa ceknya? Apa cek? Ih, abi tengah fans pisan. Ada sapinya TikToknya. Ih, tengah abi biasa pendak di dia. Bias, bukan di foto. Oh, bias banget. Sekedap. Jadi dia keroto ya. Mang, beli bensin. Siap. Berapa liter, Neng? 2 liter. 2 liter. Tapi Mang, aku teh nggak ada duit. Nganjuk ya nggak apa-apa kan? Saya teh mincerung. Bukan dari tadi ngomong nyek-nyanyuk. Ku aing udah diasupin ya. Aing. Cau, ieu mah. Comring. Kali kalau beli bensin itu. Comring. Mang. Lembring sabarahaan. Ya teh Neng, 80.000. 70 ya tuh Mang. Nya sakatu Neng sok. Nyiepkeun deui mah. Ya, butuh gening jeung lebaran. Oh, itu lebaran Neng. Ya. Berarti yang sulan 30 ya Mang. Ayo. Neng, Nah, nuhunnya. Ayo nya, Neng. Nuhun. Sami. Mari Mang. Mari. Kain nganjuk.